jadi urang teh teu meunang nganyerikeun batur teu meunang. Teu meunang nyolok mata puncelik teu meunang dosanya nyolok mata puncelik teh nya dosa. Nah atuh dosa peuting dipedamel ku agan. Dosa naon kaula? Dosa naon? Nah hari sidawala dibere abdi teu. Atuh nalaun menta mata kecebrek ti tadi di dieu teh naon? Mikir geus gede atuh euy. Tara mere capek jahe keket mengkene merengkel buntut kasiran najan loba harta moal senang hati mun kasasama eserek mere sabab naon anu diomongkeun nangan saukur dina teori wungkul ngan saukur dina omong wungkul ngan saukur dina sungut wungkul bari prak-prakanana eueuh kanyataanana eueuh jiga nu heueuh kabatur kudu daek bager kabatur kudu daek sidko kabatur kudu daek barang bere ari manehna ngadaguan pamere batur di PHP-an jakat ngadon dibelikeun jaket iblis teh di PHP-an jakat ngadon dibelikeun jaket iblis nu kitu mah Iblis naon ari akang meni dengekeun sedengkeun ari jakat teh ajangan keur para kaum fakir miskin. Ari fakir miskin teh sakitu dititip-titipkeun pisan ku Allah bari manehna apal kana agama bari manehna lekoh dina agamana ayeuna zakat dicokot ku manehna nu kitu mah leuwih ti garong anak buah iblis. Iya tapi heueuh bener eta Nu penting mah pembuktian kenyataan ku sabab sungut hiji leungeun dua teh urang teh kudu loba gawe lain loba ngomong. Wah lamun sungut 7 dina beungeut teh pek loba ngomong. kabayang Apaan aya dakwah nu pang alus-alus teh amar perbuatan contoh lain omong hungkul nya laras nya aing geus percaya tong boro ieu panita sekupna leutik di baheula nepi ka ayeuna para pamimpin aya nu bukti janjina dah eueuh lapor Kang pamimpin tanya pamimpin di baheula nepi ka ayeuna ge jiga nu heueuh saacana dipilih ka rakyat madina mangsa kampanye jika nu heueuh ka rakyat teh olu barang bere ngadak-ngadak bagur merek kaos ongkoh leuheung lamun alus madan teu 3 poe geus belel ya bari susumar apaan dininya kerjangjina muruluk kumaha susumarna aku akan membela wong cilik aku akan membela wong lemah kadang-kadang geus ngajedog jadi pamimpin mah teh eling ka rakyat henteu kadang culang cileung dengan palingeun si koplok teh lolobana mah kitu nih ada harayang beunghar sorangan ayeuna karunya Kang Opa geus aki-aki urang munyul nya kumaha kitu kumaha Kang gawe usaha ngan saukur kokoret boga tanah ge ngan 10 tumak burunta gerentel eta duit 10.000 rek dipake naon mayar pajak bumi bangunan pajak bumi dan bangunan di gerentel duitna teh dibikeun ka pagawe pajak dar sing horeng di luhur mah geuningan pajak nanti dileg-leg ku si gayus digarong ku teuing-teuingeun ya kan teuing-teuingeun Aryani marayat mementingkeun mata aing mah yang teuing mending molor aing ya kan mending SMS-an kayaknya amit saha eta si Akang Udeng gitu kan amit ari omongan-omongan si cepotnya ya nyata tuh da kuring mah ngadenge dakwah teh asa bray di caangan sami sareng asa di oboran matak geus kieu majang kuring mah lamun teu salat sawaktu teh asa boga hutang kan tenan matak ngapoe we ka masjid rek salat eta lain teh ngaliwat ah
lolobana milu hees Urang ge bisa kitu mah tuh. ari jelema mah kumaha syariat Syariat kumaha? panjang irungna panjang pamikiranana Panjang. ari si cepot mah pangarana ge sastra jinga Ari sastra. ari sastra teh tulisan Ari jingga teh beureum ari beureum teh simul tina hawa nafsu matak anu digugulungna teh kitu we hawa nafsu ya kejadian krisis multidimensi di negara urang nepi ka angay-angayan teh sabenerna mah jalan kaluarna atawa solusina gampang kumaha Kang? gampangna kari introspeksi diri ti mimiti pupucuk pamimpin luhurna hanapna nepi ka rakyat kabeh kudu introspeksi diri sabab naon Naon tah? Pangeran moal nurunkeun ajab di eta daerah lamun eta di daerah eueuh nu iman jeung takwa ka Allah Subhanahu wa taala. Malah aya kitu si Akang Udel teh tah. Eta kuring mana di dewe anapeun jandela jang geunah bari Bari nuliskeun ongkoh dirinya. lain saha di luar teh guntreng semat. Pun anak penginten syun ai naha ka dieu atuna lain dititah ka jero. Sawios agan sawios sok ngisinkeun si eta mah sok culametan sok heureuy sawios sok ceceremed ongko Colonos. Naon Kang? geuleuh naon ngewaku naon bapak aing ka aing Kumaha Kang? manehna mangeunah di jero teu ulu samutut kitu ngadahar teng-teng ngadahar opak puyum uluh itu ngadahar wajib jeung kalerna sugan eling ka aing dan teu sugan ngalungan lamun lain ka bapa mah ditengor ku aing Pas lain ka kolot. mun babu ketura Tapi gua Keun Kang Ragudag. tah itu ilmu adil anu katilu ilmu hikmah ari ilmu hikmah teh ilmu anu mangfaat di dunya nepi ka akhirat cinekna ti lahir nepi ka batin jadi anjeun ngelmu teh ulangan saukur dina syariat kungkul kudu nepi kana hakikatna ya timalan anu kaopat ilmu sumerah ciri-ciri jalma anu geus mibana ilmu sumerah teh nyaeta tawakal karena segala hal perkara anu datang kehadiroh Allah Subhanahu wa taala. Di mana datang hade prak anjeun geura syukur, di mana datang goreng prak anjeun geura sobar. Sabab naon? Hade goreng untung jeung rugi tetep eta datangna ujian ti Allah Subhanahu wa taala. Timbalan matak baik geratangan kasenangan dunia bikin ngabuahkeun sawarga di yaumil akhir ulah rek neangan kasenangan dunia bikin ngabuahkeun neraka di yaumil akhir imalan eyang anu satuluina dumasar kana kayaan eyang teh ngarasa melang kumaha khususna hidup Arjuna umumna Pandawa melangna kolot lain sieun Pandawa di Rogahala Batur da moal puguh sanajan hidup disawer ku kaagulan jeung ku kareus rakyat nepi ka mantri isin kolot ngesto budak era dengen-dengen mika deudeuh sasat hidup jadi gunung pangauban sagara panangguhan sakabeh hamba rahayat tapi tetep rasa ingis ku bisi rempan ku keayaan bisi hidup labuh kulaku ti gubrag bu akhlak hirup sakama-kama ngalanyur hawa nafsu umar amarah cek paribasana tunggul di parud catang dirumpak sabab naon mulyana jelema teh ditangtukeun ku luhur kadudukan kapangkatan oge kagagahan tapi sabalikna mulyana jelema teh ditangtukeun ku kabersihan hate jeung gawe anu soleh nyata ngawujud pembaktian jeung pengabdian di jalan kariduan mantepna timalan eyang teh melang sabab 3 minggu nunggus ka tukang eyang teh ngimpi nyimpen naon syun tadi nama eyang teh moal dipikiran ngan ieu impian
jadi ngajung jurigan kayak ngaririwaan ngimpi naon ngimpi negara Amarta teh kakenaan caah benang caah deng-deng caah deng-deng nya ngan anu jadi aneh nah ieu cai teh bet datangna ti Melajang Tengah nyaeta anu dicicingan ku Gatot Kaca da ayang terek nanyakeun nah aya kajadian di negara Amarta. Ya biasa ingkang sami kaget naon jika nu kaget Arjuna negara Amarta teh kiwari nuju aya kajantenan kajadian timalan aya kajantenan agan olah Bob kajadian naon di Melajang Tengah ya daun Gatot Kaca Panglima Angkatan tertinggi negara Amarta parantos 2 sasih teu aya Gatot Kaca eueuh ti negara timalan teu aya juragan anu parantos 2 sasih Pilarian ka ditu ka dieu ge geus diteangan parantos ka mana-mana ge teu aya kapringgandani ka indungna nu dipayunkeun teh dipilarian teh ka dinya teu aya ujar meneng meneng Gusti Petengiat Gusti Petengiat Tinira Atenera lir kalimpudan mega pudara awor lan mega putih wala salin sumabda sakedapan begawan biasa boten wangsul marganipun peteng penggali iya inggih nyaur salebeting kolbu ngecap salebeting werdayana margi anu dipika paur ku anjeunna kiwari ngabukti Gatot Kaca ilang ti nagara bakal aya mamala ka nagara Amarta Arjuna cilaka bahaya ulah bahaya kumaha ieu teh bener eueuh ibar jangana Gatot Kaca teh teu aya lapor eyang yang langka leungiteun dulungan geus 2 bulan juragan anom pangaulahan juragan Gatot Kaca Panglima Angkatan tertinggi ayeuna teh tensi kriminalitas di negara Amarta teh leuwih naik pasti copet jadi loba ini hileud loba komo hileud mah tadi pelarian biasana mah lamun aya juragan Gatot Kaca teh hileud dareueuh da sieuneuh ayeuna mah hileud teh loba juragan Gatot Kaca di tangan ka Pancau kayaknya ka Pasir Muncang biasana masuk di dinya ka bos buah biasana masuk di dinya juragan Gatot Kaca teh di Pancau sok minta buah kamang opa dinya dimunyul eueuh biasana juragan Gatot Kaca sok gapleh di dinya eueuh aing nyangan juragan Gatot Kaca mangkening janji juragan Gatot Kaca teh ka aing rek mere HP mani HP na teh 2 pintu deui bahaya kumaha eyang
na teka harti ku anjeun perkawis ya Ari Gatot Kaca teh panglima angkatan tertinggi negara Amarta leres timbalan loba negara-negara anu lian anu hayang ngajajah negara Amarta tapi pamaksudanana terjadi sabab naon sieun ku Gatot Kaca eta panghalangna kapan ayeuna kabejakeun Gatot Kaca eueuh ti negara Amarta 2 bulan kadenge weh ku negara lain cilaka Amarta aduh ayana kagan pulang siang pulang Allah kudah kumaha atuh ya geus ditanyakeun acan ka Kresna nah karaka Batara Kresna tu geni maklum nah Jun apan Kresna mah boga alat disebut ogan sengkala lopian eta geuning aduh eyang hatur seueun nuhun laksa ketika bingahan eyang asa ngagebrai pungpulungan ti salira tu geni abang nuju poekeun panginten nuju poekeun leres yang pulang Kang bener asa kapikir bener juragan Batara Kresna teh euy kabogaan ogan sengkala lopian leres oh lain teh kamari atuh Akang oh aing mah teu mikir udah eling na kapanco we aing heeh suarek mere buah ka aing elingna kana buah eling kana buah wae aing teh oh lamun ayeuna mah meureun ogan sengkala lopian teh internet ayeuna mah ayeuna mah oh muka Facebook gitu dah dirinya kontak aing mah cara yang teh muka Facebook aha diomongeun orang ningali gitu nyeri hati nih aing mah laras tah kitu sok tanyakeun ka Kresna eyang rupina moal dingkekeun deui bilih kalalanyoanan bilih telat upami kadangu ku nagara nulian jiga nagara Amarta bakal dijajah jig kira ini dragra lumapat juga lumaku tanyakeun ka Kresna timalan yang rampung Dawud tutas pangandika katigas kantun pinara bro lugai niraya lumunur wiwiti nilayang rana lugai niraya lumunur aduh jisim api kepada permios akan mana barudak hayang pangiheula kula Semar sono ayo yang lan kakang silaing ka dia gerak unyuk-unyuk ke ujang mangga wah turuan kenya Den Akang Kang itu disaur senepi warang kalebet ya bapak aing mah tempo rek balik ka karadi titah ka jero geus beak teh peuyeunana geus nyaho eta sok goreng sangka Akang mah unyuk-unyuk heula ka dinya semaka pihatur agan oi astajinga cager lan cager oh pangestu alhamdulillah kumaha syawalna agan meujeuh lan meujeuh oh nuhun atuh lain tira tadi atuh ka dieu pot lan sia budak lain tira tadi ka dieu oh sanes teu hoyong agan ari hoyong nama hoyong abdi teh tadi gabung di dieu nah atuh aya nu sirik kumaha aya nu geuleuheun ka abdi naon ieu dipengker aya tibu makan lain tibu jurig si teh sia masuk loba heureuy calukan sidawala lan sidawala calukan montong dugang degung atuh naon ieu montong gorowokan tadi di leuweung maki-aki aing naon seuring Kang bapak aing di bawah moneter telin pegang ngadun kagedean nih awakna teh ulu
beki bablah belih-belih. Tapi kabah belih kieu salira. Eta da tuangna atuh da baso oge 3 mangkok. Wah. Ditilik-tilik bapak aing di tukang juga pinguin. Teteh. Kolot teteh. Naon? Payuneun saha ieu teh? Lain. Payuneun saha sia ngomong teh? Juragan sepuh. Nah, atuh sia teh tumpa-tumpa. Ai. Ulah kitu jang kakolot macu bisi doraka teu kenging kitu. Bisi dikepret teh ku aing. Pamali teteh. Jadi kepret mah ditakis. Masih teh ngalawan ka aing. Sia geus ngalawan dikepret teh nyeri. Nya ditakis. Takis. Malik-malikeun sia. Teu dibalikeun mah tutung. Aduh. Jurig teh sia. Nya anakna jurig, bapana genderuwo. Sia dan budak-budak teuing sia teh. Ai geus panggih teh kieu nineungna teh. Waasna hotel. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampurasun rampes. Semah kapihatur sepuh ditarima dawala cager. Pangesto kumaha sawalerna meuje nuhun atuh agan lain tirata di atuh asup ka dieu dawala saweos agan da di luar oge abdi mah betah komo di luar geuning aya kolam ngocor eta dina kolam teh geuningan cor-cor cai di tengah-tengah aya air mancret air mancur meureuh sia teh nya meuni seueur eta lauk agan di mana di kolam tuh satrik meureun anu melak lauk naon aya lauk mujahidin mujair belegu mujair aya lauk betok jurig si teh agan aya bapak punten kapengkeran panjangakeun semah kaonyuk panjenengan bapak mugia katampi kalayan kabingan di sim abdi pak nyaho aing make gituan teh yang warisan sia teh nyaho warisan silanan gablek sumur 3 yang kalem jang ditampi jang ku bapak ditarima jang ditarima buka musola naon si teh atuh teu kantun ka Raka Prabu nyangakeun semah pangabaktos Raka Prabu leungih nyanyi komo lamun di jalanan siapa geus teh mah ai geus heureui teh tekop di mimitian da sia tah mohon atuh agan di sim abdi teh bade permios ya teh agan mohon bade pamitan sono nama sono nataku nanging dalah di kumaha da geuningan kalintang pentingna uninya tadi ge ka kuping puji sim abdi nyaeta juragan Gatot Kaca teh teu aya nya kitu agan ayeuna panginten di sim abdi bade jajab pangawulaan ka itu Kaduarawati nya pada mah sarewe anjeun mah di dieu sawios ke sanes waktos abdi ka dieu deui nya mohon atuh agan sanes kirang sono abdi teh bangga dawala nu dikantun agan di dieu cing salamet amin anu ngantun oge abdi kitu cing salamet amin pada salamet teh agannya amin mohon da tebih Kaduarawati teh panginten puluhan kilometer nya da jauh ieu teh ditempuh teh panginten kana 2 dintenna kan wah 2 poe semuhun nya mohon atuh permios agan mangga mohon panginten di jalan teh seueur anu dagang galituk pisan di jalan mah nya pasti dan usaha mohon panginten mah seubeuh ku diperong ku di sim abdi teh oh ngarti aing bodoh itu mah ye 100.000 nah jeung masihan artos di abdi ge aya nuhun atuh ditampi nanaonan sale da teh nyungkeun teteh sarua jeung menta deuleuh keun bae Semar dari do keun bae tuh dari daun sirik we akak teh
alhamdulillah jajak kalau heureuh kasiron moal ditamihan deui agan geus Oh sakitu ge. hatur nuhun agan amin nuhun mangga tuh agan mangga 100.000 Beres. rezeki mati mana we aya jang meuli kupat tah ari taeun tetong siri nyawel itu ka jeung nyawel gado si juring ka aing lain ka kolot kabuk atuh jisim abdi ge bade permios teh agan mangga semar mangga sanes waktos jisim abdi ka dieu deui mangga mun mangga permios agan mangga lan mangga mohon agan tuturkeun dewek jang nya nuturkeun bapa menya nuturkeun ucing mangga agan mangga semar lapur deuk menya cing salamet semata geuning ulan cing salamet luhur amin no ai bapak sugan rek mere ka dewek ge silbang sok etopeun kabeh ge jelema teh penjilat pungkul akang maulah sedengkeun dina kadina bahasa mutiara tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah betul bodoh kabeh ge barang penta aing mah cadu kudu barang penta Di atas we. semah kabeh hatur agan ditarima ari maneh nyemah wae da abdi mah urang Sunda nya nyaho kuraung ge ai urang Sunda mah kedah nete taraje nincak hamalan nyungsi lari mapai bukti undur kedah katingali punuk dongkap parantos katingali tarang mipit amit ngalak mentak netek taraje nincak hamalan nyungsi lari mapai bukti disebatna malapah gedang nya alus lan alus da abdi mah alus wae jega tugra init ke heula margi sada acana jisim abdi miang ka nagara Dwarawati abdi bade ngadoa heula mudah-mudahan salira di dieu cing salamet pon kitu deui abdi anu ngantuna di dieu cing salamet dugi ka dituna amin mohon jega tuh ke heula margi ka nagara Dwarawati teh kalintang tebihna nya 2 dinten agan ka ditu teh pasti sumuhun jega tuh ke heula geuningan saprak ku abdi di emut-emut ditafakuran ku abdi kalian ditalaah sing horeng geuningan di jalan teh seueur anu dagang seueur pisan nya dan usaha mohon panginten da moal seubeuh ku diperong ku abdi teh nya di hayang seubeuh mah kudu didahar mun dapat dipeser teh kedah ku artos nya ku duit mah nya ku buah na teu mati ai meuy mintul ai panco ngarti mereka aing jadi kumaha tuh naon nya eta nu dagang ning heula ieu raosan kupat tahu ieu nu nya dititah asaan mah asaan we mun atuh si eta nyungkeun dibayar teh nya da bantu teh usaha mun dibayar teh kedah ku artos nya ku duit atuh mun da abdi teu gaduh artos atuh usaha atuh rek hello ieu panita deh Kana ketik babajikan usaha cara batur ai mah kudu ala preman meureun singkil atuh abdi teh taji ku kasauran-sauran salira tadi na bag-bagan agama naon ngeunaan bag-bagan agama estuning nyerep kana hate jisim abdi ka hartos ku jalmi anu alit yes alus jadi cinekna dina agama teh urang teh teu meunang ngaraheutan hate batur teu meunang nganyenyeri batur teu meunang tekenging aduh ti padadang batu mere alhamdulillah nih eta alhamdulillah jadi urang teh teu meunang nganyerikeun batur teu meunang nyolok mata puncelik teu meunang dosanya nyolok mata puncelik teh nya dosa nah atuh dosa petri pedamel ku agan
dosa naon kaula dosa naon nah hari sidawala dibere abdi teu atuna laun menta mata kecebrek ti tadi di dieu teh naon mikir geus gede atuh euy tara mere capek jahe keket mengkene merengkel buntut kasiran najan loba harta moal senang hati mun kasasama eserek mere sia kalon menang paneungeul eta geuning ieu teh padepokan jurig selain terminal aduh agan punten agan aduh gelap agan ieu teh padepokan mana we teh WC umum kos di stasiun atuna sia teh agan hapunten agan abdi kapoekan abdi mau pada blak-blakan ya kan Gitu atuh. naon boleh namut artos Tanamut. atuh lain kita tadi ngundagan teu artos wae sabaraha nginjeum da samikeun jeung sidawala sarwakeun jeung sidawala teh 50.000 100.000 demi Allah tah demi Allah 100.000 cengos kana duit mah cengos kana duit pasti jurig ieu Panjang ingetan nama. 100.000 sumuhun aya lan aya alhamdulillah Sagening eta. ye Akulan. nah kan 50 geuning pot sawios agan saking cekap alhamdulillah alhamdulillah cekap da tos aya ti Bapak Dadang di Dewa Ibu Mary di Bapak Encok terus aya jazakallahu khairan kasiron mudah-mudahan kasihan agan cing janten jaminan di yaumil akhir amin amin kira abdi ka dieu deui ya kumaha sia we kira oge sana saya tangga bantun anu sakirangna sakurangna naon ieu teh panginten agan teh na teh kagungan sametan ka abdi 50 Teu. ai boga hutang sumuhun hutang di mana apan agan teh namut teh abdi teh namut teh 100.000 agan aya 50 tuh geuning diangkeun Eta. upami 100 tina 50 hayang kana 100 sabaraha deui 50 deui tuh geuning Nih. eta geuningan uninga tuh Duh, tosok dewa eta, Kang. tuh ai bos-bos Cirebon marere 100.000 Ya, ayo bos. sok kirang kumaha ke anu nginjem saha mohon anu namut mah abdi tah nemboga hutang mah anu nginjem eta ge kitu abdi teh teu ngalepatkeun nanging pan aduh agan teh kurang kumaha teh Makronologis. abdi teh panamut teh sabaraha 100.000 agan aya 50 berarti kirangna 50 tuh geuning Eta. iraha bade mayar ka abdi enggak bisa kecelak maut nah jadi aing nu boga hutang ieu teh ge kadang-kadang teh 50.000 lan nu 50.000 kadeukeun lan nu 50.000 lan asawis agan sige cekap lanana sintri balikeun deui aing euy kadiekeun Sieun lapor. pajarkeun heuh ge aing gablek hutang sok comea sia mah kadiekeun asawis agan kadiekeun hanya ai teridona man mah eta lain terido sia mah comea comel suka beja-beja ieu dina kopiah ya aya ieu tah 100.000 ieu geuning aya mun tadi pan kitu mah lunas naon sia teh mun lunas jadi agan teu kagungan sametan ka abdi ge teu gaduh hutang ka agan nyika sadana da teu ditipu moal mere ka aing mah di dieu meureun kanca laras nigawe astagfirullahaladzim teh di dieu laras eyang lamun urang hayang dihampura ku batur geura hampuraan heula ka batur sing asak kudu apal kana karakter jeung sifat oge tabeatna jalma nulian
namun urang geus apa karena sifat jeung karakter jalma nulian bakal timbul silih asah silih asuh jeung silih asih pek cepot ridho ulah eta duit cing mangpa raya lumunur wiwit dipikir-pikir beuki kapikir dirasa-rasa beuki karasa perkawis naon teh kula memang leres kasauran eyang abiasa keung kaula lamun Gatot Kaca teu kapangi tangtos Kang Kakang Semar ieu nun ayo Kang pikir ku kaula Kakang Semar laras Gatot Kaca lamun teu kapangih jigana ancur negara Amarta Kakang Semar amit-amit teuing kan cing diterebihkeun emutan sapertos kitu teh agan ulah awon manah wae ayo Kang mangga lamun si Gatot Kaca kapangih kinitna tanpa pamit lumampahna tanpa bebeja karep pribadina kaula sanajan ka anak rek dihukum sakumaha mistina sae agan kedah sagolek pangkek sacangreud pageuh teu umut kalinuan teu kedah kaanginan dina ngajalankeun hukum nanging kayakinan jisim abdi mah ieu teh sanes karep pribadina mudah-mudahan nih Kang ayu mangga rumpuyuk deui tua kinten-kinten bakal kapenak atanapi moal genteng-genteng ulah potong agan ari namina bajuang mah urang teh dugi ka mana wae oge mangga agan ayu Kang mangga rumpuyuk deui naon deui agan Kakang Semar ieu nun bagja barina sugema kaula Kakang Semar laras komo kaula lunya mah hukum karma euy aduh aing awas monyong dibalas ku aing sia ge hariring lain kuring tapi anu maha wening haleuang lain urang tapi anu maha wenang tapi anu maha wenang
Jalan kajaga amemet pepetetan samia murad samia murad paling bing lan jeruk manis Banglus lampahipun Nyi Raden Arjuna karing Semar Sapala Putra. Iya nggih. Metu alas mancing alas. Mipir-mipir pasir anu lungkawing mapai-mapai jungkerang anu lewang. Ngajugjug nagara Dwarawati nepangan Prabu Batara Kresna. Aksar badan naroskin di mana ayana Raden Gatot Kasa. Urang tenden dihandeleun sieum gesan samper. Cakurang tuna dihanjuang siang gesan alaeun paranti nyekot ningalkeun ke bakal kasamper deui. Lalampahanana Arjuna. Kasarius di marga Sopana. Marga itu jalan Sopana las pring ganding ansala. Di hiji leuweung di luhurna aya hiji makhluk anu kakalayangan. Ieu makhluk teh tiasa ngambah jumantara. Kakalayangan di awang-awang. Bosen kakalayangan di awang-awang nyirorot kahanap ka tengah leuweung bari gugun tayangan tina dahan ka dahan tina tangka ka tangka luncatan Malum ieu makhluk teh mangrupakeun monyet itu kayanana nyaeta monyet bodas tokoh besar tina zaman Ramayana anu kakasina Hanoman Perbancana Suta mana rawan anu ngencar tina cupu anu dijaga ku ieu Anoman kitu kaayaanana berkah itu berkah dia ieu Anoman milarian sukma akmana dasamuka anu ngencar tina cupuna anyo galas di brasara gugun tayangan tina dahan kadahan bari cukrah cekroh luluncatan tina tangka katangga malum kimanahong nyata monyet bodas Anoman Perbancana Suta sanos bari jeung parantos sepuh nanging kesitna masih biasa tina gendingane pun waledan ledria
suta mincak lemah leres sanos parejem parantos sepuh nanging cengosna jiga budak ieu nepi ka ayeuna umur kaula ngalaman umur ayeuna kaula can paeh kene ratusan tahun aing umur kealaman zaman kiwari pula kealaman zaman kiwari Gusti nu Agung Pangeran kaula sadaya laras kaayaan alam baheula jeung alam ayeuna estu kacida beda benten kumaha baheula mah hejo lemok dang daunan rajegna tatangkalan teh di tiap daerah teh memang aya laras kadu picung kupa nangka teh araya laras cai curcor nu harerang tampele kehkel sepat betok tarabakan disusukan teh ayeuna mah eueuh Gusti Singhore yakin katerangan pangeran jeung ruksakna alam dunya teh ku leungeun-leungeunna manusia laras anu teu bertanggung jawab marukana moal malines kana diri pribadina laras leuweung dibeakeun dikunulan leuweung dibabadan teu ngarti kana akibatna lamun leuweung dibabad di mana datang hujan teu bisa nyeret cai anu antukna banjir longsor hujan jadi banjir halodo jadi musibah rek kumaha manusia laras sedengkeun ari manusia teh beda jeung sato anjing buduk di carian paeh nangan saukur bilatungan tapi manusia jaba bilatungan teh bakal pangijing balitungan anu perlu dipertanggungjawabkeun ka di yaumil akhir laras dipake naon wae hirup di dunya teh duduh manusia laras tuh naon deui tak pula lenyap deui aing perkawis naon ta sabenerna aing teh teh keur neangan hiji tawanan buronan nyaeta sukma akmana dasa muka arwahna rahwana anu dikerem ratusan tahun dina cupu yakin pangeran